urang terjadi nyata jaminan Allah tapi urang ngawurukan lamun aya eta ilmuna lamun teu kitu atuh urang teh ngawuruh teu ku nabi diparentahkeun kudu aya anjeun muta'aliman diajar urang nya eta ngajar teu atuh kudu daek diajar hartina tolak sabab tolak teh wajib hukumna fardu seringkali eta hadis sok dicarioskeun atau dinugikeun tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin sering itu nah kumaha mana urang kudu diajar teh beda urang nyaeta diparentahkeun ku Gusti Allah kudu ibadah ari ibadah kudu make ilmu dan cek sebagian katarana aya salah sahiji hikayat nyaeta ti Rasulullah Kanjeng Nabi sumping ka hiji masjid atawa ka panto masjid ningal Kanjeng Nabi ningal iblis keur nantung ruga rego artina nyaeta bade asup ka masjid dia keur ieu keur urang patokan eta iblis ditanya ku Rasulullah, "Hei iblis, ari anjeun teu kenal cicingnya eta di pantok masjid siga edek asup ngan anjeun rugar kok bahasa urang mah kitu." Jawabna iblis kumaha? "Kaula edek ngagoda nyaeta ka jalma anu keur salat. Tapi kaula sieun ku jalma anu keur sare." Panane? Ya. Nah ari kudu sholat teu sieun tapi kudu sare sieun. Saur Nabi nah ari anjeun teu sieun kudu sholat pan sholat teh eta teh keur ibadah. Sholat teh eta keur munajat ka Gusti Allah jeung pangeranana. Pan eta teh keur sholat nah ari anjeun teu sieun kudu sholat. Ka sieun kudu sare. Sebetulnya ari sarete teh goplak artina poho. Ari sarete nyaeta henteu mikir, henteu ibadah. Tapi nah ari kudu salat beusieun, ari kudu sare sieun. Cek iblis jawabanana, memang kaula rek ngagoda kanu salat, kalan kaula sieun kudu sare sabab eta jalma anu salat teh jahilun bodoh. Ari jalma anu bodoh salat gampil ngaruksakna digodana nyaeta digoda ku kaula gampil bisa. Jalma anu bodoh mah dadak keur salat gampil. Tapi eta jalmi anu keur sare jalma alimun jalma alim artina uningan jalma seueur ilmuna najan sare tapi atina nyari. Sieun kabulung nyari sieun dibereskeun eta jalma anu keur salat. Ujama mah sah urang teh biasa disandak kesimpulan jalma bodoh mah gampil najan keur ibadah gampil digoda ku setan. Tapi jalma anu alim mah bujang-bujang keur ibadah ku sarena sieun eta iblis. Tah urang teh kade cek sebagian keterangan anu sejen deui ayeuna mah bodoh tina masalah agama tidak murah. Beda bodohna zaman kapungkur. Zaman kapungkur mah cek sebagian guru guru simpul di kapungkur mah lalakon nyebarkeun ada nyebarkeun nyaeta agama Islam teh ngawurukan hayang naon hayang ngajarkeun agama Islam papanna teh lain ukur 1 kilo 2 kilo. Bari kapungkur ya Allah patoe bahasa kapungkur mah nyata lamun poe ngundang mun poe kobor lamun kurang leueur meunang kitu lamun kurang poe meunang center bahasana atawa obor lamun kurang hujan kurang dengan payung ta eta teh bahasa sapertos kapungkur mah kitu. Tapi ayeuna mah ya Allah ya Tuhannya gitu mana tahu saur Nabi engke mah geus ngaturkeun kaula
beki alus tapi beki awon kade urang tak urang teh nyaeta lamun terjadi nyaeta urang ngawuru anu urang teh jadi mustami'at hartina urang enon muta'ah liman hartina anu diajar sok atuh diajar urang bab urang sesuci bab urang toharoh teh bab urang sholat sing bener urang dina pikina sing beres urang dina ilmu fikih anu ngatur dina masalah ibadah atuh urang teh geus kitu sing beres dina masalah akidahna tauhidna sing alus tauhidna kayakinanna ngan kade dina saat anu ayeuna akidah teh seueur patekada teh seueur patekada teh beda-beda gitu keyakinan tau urang mah akidah teh akidah ahlus sunnah wal jamaah